sarapan aja naon isu kene. Sarapan dulu atuh. Ayah, sini gerak. Ih, Neng teh mau ngobrol. Ayah. Aya naon, eh? Muning. Wah, sok mah nyiapkeun sarapan, ini sarapan ka Muning. Saya nang. Sok kamu bodoh sih mah ka aya teh ih. Kita cerita-cerita teuing. Bebe. Awan embeng gesidik muning. Heuh, ieu pokok. Mini heureuy atuh ayah. Bos atuh di imah wae. Iya, Neng, ayah terek nanya. Masakna nari emak. Aya disawakeun jeung Muning parabna ge. Neng ira rek kawin. Ira aku sia teh jodona tingalikeun. Harta ayah sakitu lobana ieu. Sawah susukan sakitu panjangna ieu tingalikeun. Kumaha deui da ieu nu ayana di tanggal lauk ke. Heuh, panah sarapan heula jeung sarapan. Sok ayah nu tuang ayah. Ayah boga kenalan. Boga kenalan ayah harus. Bayar di telepon ayeuna. Geula dagoan sakedeung nih. Daek. Boga anda itu. Mun teu kasep naik mak. Halo Jang. Jang Dika. Enggak ka dia Jang. Tong ke tempat ieu. Tadi ka dia enggak diantosan ya. Tong. Nya ayeuna. Maling, ka dia maling. Geran tuang heula. Besok ka dia buru bantuan. Naon, Mak? Masak gitu. Cina teuing Masa ayah. Kame. Kembali atuh hayang jeung hayam tuang lagi ah. Juga tuh mau hayamna. Iya, kieu. Aya hayamna juga waktu kana. Masak heula ada mencit heula hayam. Kalau bawaan penting mah jeung hayam we da atuh hayangeuna. Cina teuing da kerja jeung hayam. Sarwakeun Hayang masak hayam. Oh. Iya. Cina teuing kosong gelo. Ah, Jujur jeung mana ya kagok keur Mada Muning jujur. Pak. Gerakan damang gerakan Namang cek Dika. Maaf, Putri Iya kenalan dengan budak Oh, bapak iya, yuk. budak Sok bapak. kenalan dengan bapak. geulis gini budak nah bapak anak kieu Nah, teh budak mah geulis Tangahina. paya laras kengen bapak asli. Nang nyeun nang gitu lu nah bapak nama kieu Da aing teh nyiptakeun teh aing goreng patut teh hayang boga teh budak teh anu geulis lamun lalaki nu kasep da memperbaiki keturunan jang hirup teh. neng sanamina apa sanami di kepo imah. Harusnya namina salah. kenalan akang dikah nah apa judes teuing budak teh Da bapak nama baheula teh Judas. Da ieu Ya teh. teh alik atuh calik kala. Sok. Bapak ka dia sok. Ada sering enggak dibeli dia. Da lain angkot atuh mah geser. Ayo sia teh. Aing mah hilup katarangsana pamajikan mere sarapan nu kieu patut si kehead teh. Len, jang kasep ka dieu. Alen. Kehead ka dieu. Kararese. Da bapak teh regreg gitu jangnya. Jangan ini orang telepon ke bapak teh ka dia gitu. Jadi bapak teh aya sedih resep ke ujang gitu. Bapak rek dijodohkeun jeung budak bapak Atuh, gitu. atuh Da wios lain japati atuh dijodohkeun. Ke apa namanya giring teh. Da mu atuh bapak. Naon neng akang dika nami teh neng kisah hilap deui Sok eta mah dadet Pasti. gede. Dan kayaknya masalah cinta mah nuturkeun meureun. Bapak mah sekedar ngedukung sok. Ame haridep lalanggeng kumaha carana gitu. Bapak mah sekedar tah ngepangkeun ieu budak bapak gitu. atuh pak. Sosok neng mah ieu mah lapar pokona mah hayang goreng lauk, lain jodoh. ayo udah jangan hal urang ngalalaukna di mana balong Budi, Naon, Pak? Heuh, kumaha atuh hirup teh kieu-kieu wae, Jak. ai apa keur naon? Heuh, ieu nu mana kingali mere sarapan nu kieu patut geura. Aci dateuing gelo. Eneng wae. Naon nu dipasang? Pasangkeun si laing Eta mun tak keureut kedel tanah saeutik. Ari si Ket. Sempok.
Keur saeutik ku apa sok na mana. ieu teh keur mata pencarian urang akan muning di kemana di kalian sawah. sukuna rupa kecida teuing kan ebel atuh. Atuh da dek bunjit muning bawa keur mata pencarian selain teh. Nah atuh muning jadi duit. Dek dijual. Yang dua gadekeun ka bang. Ya di. Lan. Naon? Kurina ge aing di dieu, teh. Cicing heula di dinya. Ela, Astagfirullahaladzim. Cuma gitu patut kadunungan teh sok bisa dipecat. Pang ieu keun pangagorankeun si Malin Kunang. Tenang ngalalauk jang. Di mana? Di dieu. Facebook. Jangan si Malin Kunang panggil. Katanya orang jangan. Nya juk jangan lah. Sini colak-colek dalam sabun colek neng teh. Geulis bisa. Temenan kitu da can muring mah jang. Temenan. Paham beul. Temenan kitu. Jalan-jalan. Nimo atuh lain colak-colek we da lain sabun colek neng teh. Nya neng masana sabun colek na. Tiga sunlight glowing. Glowing. Aing mah teu ngarti bahasa glowing gitu mah teu ngarti aing kolot mah. Bapak mengartina naon? Kerengan kabang sabarahaeun euy. Teuing saanu da diukut di bangan mau daekeun nya. Mending jual mending kumaha atuh da dieu apa oge sih. Ayahan we lieur marabay. Ngarit naon. Ah kehead teuing dieu lah. Ngobrol jeung sia mah. Juragan keliling Nya sok atuh sok. pinjam si Nya neneng. sok. Juk. Neng. Abang mana di bumi ya? Juk. Unjung. Ini talo kayak itu ini. Bawa ulin aja jangan. Jongjon aing ya. Budak geus aya pasangan nama nih asa regreg gitu. Loba harta teu kapake. Pangabutuh. Ayo loba duit pangabutuh eueuh. Yang kumaha wae hayu atuh da kayeuna wae ngalalauk teh. Dirinya bae di walungan di Lebak. Di rumah itu tadi geus kaneng wae lieur urang kana uluna ge. Teu ngabadahkeun balong batur. Nah walungan kehead Oh, lain teh. Cenah ge saroek balikan janjian jeung si Bebe. Alah tuh kira heula dina. Lah kunaon lah bae cair mah lah. Balik. Saya teh tah. Saha teu aya saha uwi dewe jung. Kan saha si penting ka dia ya kana muning dia saha. Alien. Naon? Suruh juragan. Juragan saha? Juragan saha? Boy. Oh, si boy. Nah, ya naon? Suruh tangkap ikan. Ngomong naon cing balik. Geus lompatan kalau mah sing tenang ngalang. Tarik napas lah. Tarik napas. Tahan. Kok naon? Disuruh tangkap ikan sama juragan degen tuh. Kalem sih teh. Ayo dina Ayo penting ah jadi buru. Aya apa dek ngalalau kumaha? Bae kunaon nu aya saya. Sama sarangan we. Jujur nam. Tugas kesaha ini. Ka mana nya si maling teh nilila teuing nonita eueuh. Ketika ngalalau teh bijil-bijil ka marana nya barudak salah capek. Bae dagoan we bae. Bari nyanyi ngadagoan mah. Apa mah geus we ngalalau sorangan? Ai mana rek ka mana? Depungan juragan. Juragan itu. Lain. Ieu. Bang saya. Batur. Oh ulah ngomongan. Nyut kepala rasanya mau pecah. Aing kieu aing lagu teh aing geus gara-gara kamu nakal hulu anjing bisa nakal hulu kumutu kemarananya Juragan. tadi jam sok diuk Tadi kunaon adon jiga nu gelo ai juragan. atuh atas teh meni teh sopan teuing ieu teh Bangor. iya pangalakeun lauk eta si budak si gelis sayangeun lauk
Lauk naon? Nya pangalakeun naon lauk emas naon apa di ditu tuh. Buyur. Yes, buyur. Aya lauk emas tuh di ditu di irigasi pangalakeun sakedeung. Karunya si geulis aya lauk. Lauk batur. Nah eta beung rada ngabigeg. Baguan. Mata ge atuh tong molor teh bener, bantal teh heuh. Itu kamari sarena bari beuntak. Soalnya mang pangalakeun lauk di ditu tuh di irigasi pangalakeun lauk lah. Sakumaha? Tong loba teuing sakintaleun we. Ame sebeun cikeneng. Sakintaleun. Heeh. Keur hajat. Keur songer anganeun budak urang buru cikeneng. Nuhun. Nah. Juk di irigasi pangalakeun lauk. Siap. Ade. Heeh.